Rasul mah atawa ieu teh Syekh Ibrahim Al-Matbuli pertama ngawasiatan ke orang wayahna euy kudu ngalobakeun repeh, kudu ngalobakeun ulah atawa kudu usahakeun ulah loba ngomong kecuali lidoruratin syar'iyatin, kecuali aya darurat syar'iyah, kecuali aya omongan-omongan anu manfaat mencegah cenah. Karena saur Kanjeng Rasul saur anjeunna nyaeta naon cenah saur Kanjeng Rasul sajalma anu resep salamet atau anu mikah hayang salamet kumaha palyal jam asomta mun hayang salamet mah euy cenah tong loba teuing ngomong si Kanjeng Rasul gitu. Malahan di nu hadis anu sanes Kanjeng Rasul ngadawuhkeun bahwa cicing teh atawa cicing nalika eueuh omongan anu manfaat eta teh jadi ciri jalma anu iman ka Allah sareng kana poe akhir. Jadi mun cek gampang nama ciri jalma anu boga kaimanan ka Allah jeung kana datangna poe akhir salah sahiji cirina teh nyaeta naon ieu jalma teu loba ngomong perkara anu teu manfaat.